aya asa kasepet mantan Emoking. bade manggan tau ge teu naon gitu kan maksudna Bade manggan teh di celana deui. hingga di celana deui gitu. sama stasiun nya usum sapeda hayang sapeda kena teh bogana teh pas usum motor kareka beuli sapeda geus beuli sapeda pan urang hayang motor batur geus boga mobil. Dewa lupa. Ya nomborkan kekurangan gaji sabulan tenyukupan tungtung aku tegade paring kecapean hati barang geus tumpuk di pagade. Geus beak gadekeun kabutuh kaherenan keur listrik jeung sakola unggal bulan teu boga. Aya nu ngabejaan mun butuh kaperluan pinjem teu hararese cukup make KTP nurutan tetangga gatosi najan mayar unggal koe kabutuh mah kumaha ge sugan isuk pageto milik masahannya anu penting di imang ejo. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tepang deui sareng arurang trio cucuti Di channel tahu nami channel. Teu hilap masih sareng injuna maeuti. Mangga incu eutik kita kunaon di sarung jadi itu teh bapak ukir teh. Sieun ku lain sieun ku sipa. Manawi teh tacan garing gitu. ya ininya Riko Sipa aduh Nyenir. tadina jang nambah-nambah Ini dek hayang rada reureuh ada ya. merenah Kayak kieu make cangkong. hari pek teh geuning Teh geuning beuki lieur. Kosipa teh naon? Bilih aya para wargi anu masih kan nih terang gitu kosipa teh naon. kok naon sih naonnya Teu anjing teh gitu teu. naon tuh Kosipa teh mun di urang Sunda mah. Naon ngaranna teh? Bang Emok nih. Oh, nya Bang Emo. yes bang emok aya asa kasepet Mantan Bang Emo. mantan Tapi- RO. Bang Emoking. Lain imaninya Lain Emoking. Emo King. Tapi eta teh emang aya di sekitaran orang teh nya kosipa teh sampai ayeuna keneh oge. Jadi budaya. Sakumaha ku Pak Ustad ku Pak Kiai diulah-ulah oge nya. Kumaha tuh ku pangabutuh. nah eta tuh dah Sahwa. Da saur pepatah oge tidak ada asap kalau tidak ada api gitu. nah Anu lemon udud mah. Wah, geus ribu. Tah eta dimulai ku ududnya. Aduh, entar dina kewe nya sugan wae milikna gitu nya bulan ayeuna teh. Pek teh. Dapur mah ngajarowok geuningnya anger.
beas kieu geuningannya. kumaha gitu. Pek teh pepenak sareng di jalan teh sareng aduh kalaresan cenah Bu Pak biasa taeun janten ieu teh naon anu bade dibahas teh gitu. Nya anu saaya-aya we saya lah. aya di kahirupan Saya, tapi we. da nu kainget Nah aya naon kantun bumbuna. eta mah kupat tahu ente no salintas bi ka pikiran ih kok si Pak can pernah dipublish gitu nya kan ai siga leasing Bener. siga kredit mikro gitu kan siga kur kredit usaha rakyat gitu kan tah di tengah-tengah masyarakat orang teh anu kok si Kebenaran aya urang deui. mantan Bang Emok aduh tapi eta sarua tuh Mas beda meureun Naon nya? Da omong naon bedana naon sarua. Menurut Persamaanna naon gitu. pelakon naon? pegawai mantan Tapi, pegawai urang masih da eueuh niat naon-naon gitu nya. Secara pribadinya urang mah digawe wes gitu nya. ente kan ente beda oge Mas Gitu. kok si Pa mah kan perorangan Heeh, gitu. Ari Bang Emok mah perkumpulan. perkumpulan gitu. Tapi kan perusahaan kan Perusahaan. Meskipun Malahan swasta mah BUMN, coy. BUMN kan Malahan mah terdaftar BUMN. gitu kan tapi swasta gitu kan Malahan mah beberapa bantuan oge. Kumaha? Namanya BUMN, tapi tapi swasta swasta. kumaha sih? aya Aya BUMN BUMN, aya swasta. swasta gitu maksud Malahan mah jika kamari gitunya berbagai hal bantuan siga disalurkeun teh lewat Bang Emok aya. salah sahijina nya Salah sahijina gitu. Nya disebut istilah nama tergantung ya. Tergantung dari segi balik deui ka pribadi masing-masing. Ya kumaha niat sih intina mah anggarnya. maksudnya sih nya Gitu. Kebutuhan. Memang sih lamun ngomongin kebutuhan mah udah mau beres-beres. mau beres dengan lagi hirup Karena atuh. lagi hirup udah memang kita masih sebenarnya mah lumrah gitu. Manusiawi. Manusiawi lah gitulah lumrah lah gitu. Tapi kan boga jalan jeung strategi masing-masing gitu tiap jalan mata gitu kan Mungkin anu katingali ku saya mah nyakum lah masalah utang piutang gitu nya. di zaman ayeuna mah geus kalah kredit ayeuna teh nya kan masukna kredit kan eta teh mun urang teu salahnya maca di artikel teh gaya hidup orang sekarang zaman sekarang Bener. kredit teh itu kan Bener. panci cucuti Wah, cucuti. bobok Ini lunas ya? Gitu. lunas imah mobil motor sepeda Kabeh. kabeh Tapi anu kawin oge nu dikredit. Aya. aya Orang euy. modal kurang BPKB modal kurang AJB ya Aya. Berarti kredit pamajikan gitu. bisa dibilang gitu Kabeh lah gitu. sampai kela punten ya mah nya pengalaman gitu nya pernah ningali jeung lain ngadangu ningali gitu nya ieu mah jeung nyaksian sampai ka kurban oge jeung ibadah kredit Dicicil. heeh power eta maksudna teh nya abi kan tak nya saya mah tak apal gitu kan tak apal teh menurut agama teh kumaha tah urang mun ngabahas ka lebih hadinya kan Wah, ini aduh power gitu nya lain ranahna lain ranahna bisi aduh salah bahaya. tapi ieu mah hanya nya menyampaikan lah gitu nya Nya ieu mah cik saya ge saaya-aya we nu saaya-aya katingali. Pilih lepak. Ya gitu. Saya menyarita nya upami lepatnya punten gitu mangga we gitu. Dilereskeun tiasa di komen. Kanggo pembelajaran urang oge nya. Gitu. Yang memang pas kalaresan pisan gitu. nincak ka abi gitu Cak abi. Gitu. Abi mah lain pelakunya tapi memang karyawan nya nya karyawan lah pengurus Pengurus gitu. maksudnya teh lah. ente mas Ya, dari hari ente saya mah sebetulnya mah melihat dari segi istilahnya masyarakat gitu karena pada harita kan saya ge lumayan lah nya gitu nya maksudnya aya 2 tahun lebih lah gitu ningali situasi dan kondisi masyarakat gitu. sejak itu nya mbak saya Sejak saya terjun menjadi karyawan itu di lapangan melihat situasinya ternyata Luar biasa. luar biasa gitu. peminat nate Bahkan sampaikan ke
aya jalmi teh meureun aya sabaraha lembaga gitu nya. Eta teh. Tiap dinten teh meureun manehna teh tiap dinten dijadwalna jeung ieu kayak besokna teh jeung anu besokna aya deui bahkan mungkin dina sahari eta bisa bentrok gitu. Ada ngerinya saking ku pangabutuh ari saya mah sih melihatnya secara istilahna mah naon sih perspektif nu lainnya sudut pandang nu lain gitu jadi lamun boga lamun aya mah sebenarnya mah naon gitu nya nya deudeuh lah gitu nya gitu deudeuh gitu kan karunya lah gitu udah boro-boro istilahna mah da saya pribadi gitu tega gitu ayeuna nagih misalkan teh itu ya dah untuk gitu sih gitu. Sebenarnya namanya da urang ge sebagai pegawai aya rasa oge da ngaranna ge jelema gitu kan ayeuna keur kasana keur naon covid kieu loba nu putus gawe tapi kan eta geus resiko meureun nya geus tanda tangan kontrak meureun nya terus sebagai pegawai mah nya hanya menjalankan tugas kan tapi kan di kenyataan mah pas di lapanganna cia karunya suamina karek di PHK urang teh karunya cuman urang ge kudu kumaha gitu karena nasabahna nu nganyakeun nu siap oge kan bahwa nyokot kredit dayana gitu punten nya siap tapi ini menurut pandangan saya secara logika gitu. Misalkan pinjaman 1 juta 2 juta atau mungkin 1 juta we lah gitunya paling detik dengan embel-embel untuk membuka usaha menurut saya gitu ini menurut pandangan Abi terkait itu kan dia sebenarnya namanya duit 1 juta mahina dipotong administrasi gitu ya can dipotong naon da katarimana paling sabaraha 700 can misalkan teh mayar broker anu nuduhkeun gitu kan calo berenya buruhan gitu aya anu kitu teh aya anu bisnis juga kitu teh aya gitu mencalo kredit teh nya gitu aya nah menurut pandangan saya mah aduh cik saya teh saanu mah da meureun kitu nya ku syariat lagi mahi kunaon gitu plus we nya plus kecuali lamun misalkan memang tambah modal eta beda deui caritana lamun ti nol mah tambah modal tapi lamun ti nol misalkan teh urang hayang usaha nginjem misalkan teh ka 1 juta saanu da nya punten-punten lain ngaieukeun gitu kan nya urang teh ku ngagedi ka pasarna oge gitu sabaraha aja pandangan secara logika nah tidinya lah saya mikir teh sebenarnya anu dimaksud riba dalam hukum kejadian kieu teh belah manana gitu muncul saya mah dalam nilai hal seperti itu mah da atuh paling oge ku dapur sapoe 2 poean oge kitunya beres maksudna teh beak gitu kan kecuali lamun misalkan ada niatna usahanya jerbel gitu tong kagok gitu kagok jadi ka dieu katutup usaha jalan ka dieu katutup gitu tapi orang carita ieu mah lain kosipa pinjol pinjol ngeuker rame ayeuna gitu nya eta jahat euy lebih jahat eta jadi siapa lain jahat sih sebetulnya lebih naon sih maksudnya teh lebih tegas lah gitu. Iya ya kan tiap lebih tegas tapi carana edan ya, tiap perusahaan gitu kan boga SOP masing-masing boga manajemen sebenarnya power ngomongkeun nu kararieu teh nya lah sensitif cuman nya ieu mah menurut orang-orang weh ieu mah pengalaman weh hungkul nya mun misalkan aya salah sareng lepatna nya hapunten we gitu hanya ieu mah berbagi pengalaman gitu nya tapi nya maksudnya mah bisa disalahkeun oge kan dia juga hanya menawarkan iya bade istilahnya mah sama-sama usaha nya sama-sama usaha mencari untung kan gitu kan nah, jadi si ieu mah coy cerita nu cek urang mah si eta teh si jelema nu nginjem teh mayat tah nyagihna teh diwiwirang nya etika eta masukna etika eta anu maksud urang jahat teh sebenarnya masukna etika cuma mun ningalikeun sejarah bisa dibilang budaya urang mah da baheula mah lain da baheula mah eueuh meuli make duit teh da baheula mah barter tanya bisa dibilang konsekuensi sih bagi si peminjamna karena kan dari eta kan aya surat kerja sama heula kan gitu aya perjanjian heula gitu. Bade mangga henteu ge teu naon gitu kan maksudna bade mangga henteu di calana deui gitu sama tuh stasiun meuli perkedel maksudnya
Loba dia ya kudu. Kudu sensitif ya. mata kieu di calanan teu Ari masalah calana mah nya kieu. sarung deh tuh Teu maksud urang teh nya meluruskan ieu mah nya. Maksudna da kosip. Ngaeta nu tadi balik deui kurang oge aya peribaratan tidak ada asap kalau tidak ada api gitu. Maksudnya wajar. Tapi mun nya eta perspektifnya urang mau bawa kemana? Mau bawa ke agama atau mau bawa Pangabutuh. rasional dan pangabutuh gitu kan. Tapi dah itu bisa dipungkiri. Nya. Urang pribadi oge gitu nya. Sanajan urang misalkan teh harita gawe urang nyaho aturanna urang ieu aturan. Da urang pribadi ge sarua boga pangabutuh. Kabeh oge da Urang ngaranna ge teh jelema. anu teu boga pangabutuh mah hayang pae hayang itu hayang ieu nya hasil menang gitu Iya. gitu. Nah, maksudna teh urang teh ku hirup ku zaman ayeuna memang mengikuti sistem yang ada. Iya, iya, Ya. betul. Mau Maksudnya- nggak mau gitu kan. Karena maksudnya teh nya mengikuti sistem yang ada we. Di perputaran ekonomi sistem ayeuna jika ayeuna kieu nya urang teh teu wala kaya nya geus we. Kitu nya. Turkeun gitu. Da ayeuna da pikiran hayang naon usaha naon bararingung Bararing. bararingung. Jadi kan manusiawi nama kieu. Anu tadina leumpang hayang boga sepeda. Geus boga sepeda hayang boga motor. Geus boga motor hayang boga mobil. semoga mobil Eta yang meuli sapeda deui hayang meuli sepeda deui. Ngan ku sebelna teh ari urang-urang mah usum sapeda hayang sepeda. Kena teh bogana teh pas usum motor kareka beuli sapeda. Geus beuli sepeda pan urang hayang motor. Batur geus boga mobil. Rundat tah. Urang mah teuing gitu. Oh, jadi kieu. Jadi urang mah lempengkeun nya. Maksudna teh sebenarnya lain teu cukup gaji atau pendapatan orang teh. Anu salah mah ieu mah menurut orang ya gaya hidup. Gaya hidup. Betul teh. Bener. Nah, sebenarnya mun kenapa misalkan pipilueun gitu nah eta. eta. Anu justru anu punten ieu nya kadang-kadang dari segi nya anu perkumpulan eta anu kamari abdi damel itu didinya memang masalahna teh nya eta anu ti salah sahiji nya punten lah provokator mun urang. Betul. Sebenarnya mah anjeunna mah teu butuh-butuh teuing gitu karena memang kahiji mungkin nya lain gengsi barunya atau misalkan teh Aya wae mah hayang gengsi. hayang ieu lah gitu nya aya. Heeh. Manya batur mawa urang teu gitu kan. gitu. Padahal urang teu boga pangabutuh gitu kan. Manya batur cair Urang urang teu. teu. Tah aya nu kitu teh ya. Gitu. Padahal mah panasan gitu aya eta teh Aya orang gitu. teuing. Jadi Tempo urang ge ieu nanti sanggup gitu kan. Heeh. Main panas gitu teh, Bro. Nya ieu mah lain ngayekeun gitu tapi memang ku saya kealaman gitu. Ya, kenyataan di lapangan, bahasa di perusahaan eta gitu kan gitu. Jadi karakter-karakter